sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Saknagoro Kecamatan Tekarana Lumah.
Ken samping nah bet bala nah bet bala
bau na cenah maneh mah tadi wawalkeun bebas-bebas kana irung teh. Amak benernya. Cenah manehna mah bau cenah. Sekar mekar inggalike ya inggalike pandele si pandanarum ya si pandanarum Dukung sauyunan gotong royong babarengan. Padahalnya entong mah jeung kakawenan kitu mun serius. Aya tukangna. Naon ge ari tamat lagu mah eta mah tetep aman jelema teh aya keur salah tara bener. Heeh. Keur bener pan urang tara boros. Tara kabagean. Sia ka mana karep we ana mah jeung keur bener tara borok. Ah, keun bae da urang usahana teh bener. Alah. Heeh nya euy. Lah. Ampun. Kebayangkeun di kampung nya euy. Di kampung hujan ngaririncik. Nya, aduh, Usum pabaru. sumpah baru. Da imah baheula mah euy geulelede. Wah, tepas tah kan. Anu kacida gede teh tepas. Pas buruan lalak. Paragi nyang heuy antara kulawarga jeung dulur da anak incu. Heeh. Ari sayang hayam dina bilik wae baheula. Heeh, aduh. Mulisung. Ai lain ai keur ulin di buruan aya kapal ngaliwat teh nalalamprak. Minta duit. Heeh, nalalamprak minta duit kapal. Burukan lain burukan kapal teh bang bener kan. Heeh. Dijawab ku pilot. Dijawab ku belum tengke cenah daguan. Budak kadengeun euy. Urang bere-bere baru mere maneh. Kadawagan gaji. Alah. Heuh nini jeung aki-aki keur ngaralamun di tepas. Pararantes. Heeh, nini nyeupah nya. Aki-aki nangkep tuur ududun kawung. Waas akang. Waas. Kolot. Heeh. Ai ngaranna teh aki-aki teh Pak Uce. Pak Uce. Ai ninina. Ninina cucu. Pararantesan jeung peot jeung jungjat pantes pisan. Nong. Belengar gini. Buuk triwis. Lain bari nyeupah kan. Nyepah ngabulae sini nih teh nyisig. Sisi. Heeh. Ai susu. Ari anak injuna jara rauh. Heeh. Pantes gara Digigireun kelenci keur eta keur ngenyoh. Kelenci ini bager kelenci teh. Heeh. Ai di jero imah lalai. Alah. Ai leuit mah pinu. Kunaon? Hah? Kunaon? Ku pare. Aku masih laing eta mah. Di pinuhan aku masih laing. Aya kanyaah mun pinuhan ku pare. Alah. Terus kumaha terus? Da maksudna mah silek teh kudu teh hayang dijawabna teh ngabodor. Padahal dek teh jenuh geus keur dieu teh lah. Kana budar bodor teh keur serius dek teh teh. Serius ari dibere umpan deh. Ai dibere serius ya eta Malaysia teh teu dalahar. Lain eta aki-aki Kitu kan. meureunan eta si aki teh inget kana lalampahan keur ngora baheula da tukang rucah. Mangsa keur ngora banyak kan. Inget yen dirina teh bakal paeh. Pasti. Hah? Katurug-turug ti salebakeun eta imah teh pan dilebakna teh masjid, make pangeras. Nya Kageuing bener. kageuing mun dina waktu lohor geuning barudak teh sok eta meme ieu geus adan. Pujian. Sok naon teh geuning. Anu kitu teh geuning anu
jaga di akhirat cenah kitu. Tah kitu eling umat muslimin muslimat nu kitu. Nya. Hayu urang salat berjamaah salat asar. Gitu tanya gitu. Nu kitu. Kan ari Keur pibekeleun urang di akhirat atawa keur pibekeleun urang keur di dunya. Engke keur sambung di Singapura nu kitu. lain kitu. Heukeun bae lah kitukeun eta mah. Hah? Apan dewek ieu mah lain batur. Ari si laing, da dewek masuk ke salewa wae ning. Kang, Euy. pemikiran abdi mah pibakeleun di Sumedang. Disangka ka dinya Kang si Ana mah. Jogabrug ge si Aki teh euy. Si Aki ngagabrug guguk teh ceurik inget kana dosa bisi ka bawa paeh can di rumah sakeun. Gabrug teh nini aing menjadi hampura. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu di pamrih hampura anu ditedareh disiksik dijieun cai dicacak dijieun sayur. Keun bae nini Aki teh cenah ridho ku nini. Aki cek si nini bari ngabulae. Kunaon maneh teh Aki? Lain Aki teh cenah hampura baheula keur ngora keur usaha dagang reregan. Masuk Ngider ka lemur Aki teh cenah geus kungsi mang nyelewengkeun ka si nini 3 kali. Baru cek si nini. Kungsi mang nyelewengkeun nya ka nini. Heueuh ini Aki di rumah sawe. Sabaraha kali Aki? 3 kali. Karana sakali. Kaneurana anu boga anak 7 sakali. Juluy karana deui anu boga anak 12 sakali. Tuluy kanureuneuh sakali. Tuluy kanini-nini sakali. Tuluy atuh badan leuwih teh 3 kali Aki. Heuda dihitung-hitung teh 3 kali. Ngeureunana geus kuno meureunnya. Geus pikun meureunnya. Pugu-pugu 7 kali diangkut 3. Pikun meureunnya. Pugu-pugu 7 kali diangkut 3. Hampura Aki teh nini hampura. Aki cek si nini bari ngalengis. Keun bae atuh cenah dihampura ku nini. Bisi ka bawa paeh heueuh syukur ari di aku mah. Ulang saling hampura keun bae cenah Aki dan nini oge heueuh basa ditinggalkeun usaha ku si Aki teh kungsi mang nyelewengkeun. Si goreng sarwana urang. Waduh malah Eta aki-aki keur nyuuh kana lahunan sini teh cekat melohok. Bayangkeun melohok da lalaki malicik nya. hayang menang sorangan. Aya aki-aki malicik dah yang menang tujuhan. Hayang sorangan. Heeh. Hayang menang sorangan. Anu leutik dibencelik-bencelik. Oh, baru. Maneh kungsinya nyelewengkeun ini ka Aki baheula. Lain kungsi deui Minang. Aki Minang. Sabaraha kali ari maneh nini? Teuing cenah da unggal geus kitu jeung batur teh sok nuna ciri kacang hejo hiji dina keler. Cirina teh. Jadi cirina teh lamun sakali kitu teh kacang hejo hiji nya. Jadi lamun hayang nyaho sababaraha kalina mah cenah itu we tempo dina keler kacang hejona. Si ikan cenah gubug ka dieu ci kelerna. Sini nih teh jengkat ini cenah nyokot kana lomari nyokot keler mending ngagegag. Berat urangnya. Tingali cenah Aki. Naon? Tingali cenah muni pinuh keler teh euy ku kacang hejo. Beureun geus ratusan kali urangnya. Sini nih. Lain ratusan ribuan. Tah ieu teh cenah Aki sesanga bubur. Sesanga bubur. Atuh kitu mah bener ribuan. Alah. Lain
tapi kasebeleun tah si nini. Eta da si Aki teh wani ngomong deui. Kudu jabedeb merenya. Jemedud deh si Aki. Aya pantas rek jabedeb. Heeh. Ah, rigidi geus cenah si Aki teh ini mau pacu katongo. Mapalerkeun Mapalerkeun ka ka ambek. ambek merenya. Dek ka mana Aki? Nyao. Allah, amek merenya. Heeh. Bari baut. Bari baut. Bendu. Heeh, Aki-aki ge aya ka ambek nya. Ah, da jelema tuh aya we ka ambek. Ari datang ke kebon cenanya dek nyokot eta ka saung. Ai di saung teh keur ngadakom cenah maung. Pata macul pacu belenyeng teh cenah si Aki lumpat notok-notokkeun maneh. Blos kana pager. Kaitu nyelap, ka dieu nyelap cenah. Kaitu hese ka dieu hese da nyelap dina pager teh. Heeh, bruk ka teh eling. Ai maung cenah di saung jong nguliat teh. Gitu minangka nguliat mau. Mame meureun ngameu bangsa manusia. Nya, da seukeut ambeuna teh Seukeut dari ameuna teh maung. Nya. Nyampurkeun ka si Aki nu keur teh eling. Nya, porosotkeun jalanna si Aki teh cenah. Tuluy kanyutna teh dicoo. Ceuk maung teh uluh ieu mangu. Pajakeun teh mangu. Sangka mangu Heeh. Ieu mangu nepi ka geus hurik ieu. Heeh. Kesurik Aduh. jeung urang. Heeh. Alah. Terus Pan hirup kanyut mah ditoe teh nya. lain akan dengan kudan Pak. Nya, moal cenah ceuk baung teh di jerona hileud. Heeh. Kita mau bisa jadi lebih tinggi tidak jerok kanyut aja gila. Dari sangkana mangu beleguk dengekeun heula atuh. Heeh. Ai ceuk maung teh ieu mangu moal teu amis geus hurik ieu. Kulantaran aing seubeuh geus ngadahar mencekkeun cenah mangu teh keur isuk ah. Keur sasarap. Dirig-dig deui maung macana legeday deui ka ieu ka saung hees deui. Heeh. Ai si Aki cenah ai eling ngari ka tukang maung rada tenang cenah nya. Ai ngaran-ngaran tenang teh loba akal. Akal pulih Heeh, deui. pulih deui. Geus lesot berengbeng lumpat datang ka imah bru. Teu dibeunang ditanya ku si Nini nya. Keur mah amak limeureun. Keur mah ambek deui ka si Nini teh katurug-turug soak. Aki cenah moal ka kebon deui isuk-isuk teh. Nya, ah jige maneh kitu cenah. Allah eta deui. Dina pikiran si Aki teh sugana dileg-leg maung jeung pamajikan aing. Heuh amek meureun amek nu meh. Bejaan nu meh kecang ejo Nya, deui geureun. jadi bejaan aya maung. Heeh. Dendam nepi ka panjang gitu nya. Si Nini ngelek boboko rek ka kebon maksudna mah rek ngalacengek. Heeh. Teu ingeteun cengek teh geus dijual ku minantuna. Eta ku nyamuk. Eta ku nyamuk. Ulah aing ngarang euy tamahan euy. Alus. Jangan cekek eta tadi pelan tuh. Gitu ongkoh. Pawan. Geus pikun. Teu melak cengek ke ala tuh. Alah. Terus kumaha tah Kang? Heh? Nya kumaha ka Si Nini datang teh ka kebon. Maksudna mah rek nu na boboko ka saung. Di saung aya maung nu kamari teh. Kumaha atuh sini? Nada cul boboko belenyeng teh si Nini teh sirikna dotok-dotokkeun maneh. Jalanna teh sarua jeung si Aki kamari. Da kadinya nu leuwih deukeut. Sedangkeun pan di pager. Blos si Nini kana pager nyelap ka itu hese ka dieu hese. Model si Aki kamari. Model si Aki kamari. Les teh eling. Caritana ieu maung. Heeh. Bari nguliat teh cenah dek sarapan dek ngalamangu teh cenah kitu. Ingeteun kamari. Ingeteun legeday ngadeuketan nu kamari teh. Porosotkeun samping si Nini teh cenah nya. Ai geus ngabuliklak cenah eta maung olohok bengong, mata simeuteun. Kunaon? Kageteun naha saha ieu nu maok mangu. Naha kari cupatna. Anu metik mangu. Cupatna cenah lain ditoe ku kuku.
cer we kieu cenah gini teh. Tuh cenah nya we geutahna ge ngucur. Nya aya nu maok cenah. Pasti betul nyesakeun saeutik Eta pada bodas Jeung teuingan inu maok bener teu nyesakeun cenah ka ieu. nyesakeun kenana. Menyediakan jadi cangkang-cangkang. kulit-kulitna sesakeun. Ang. Teu teuingan nu maok teu nyesakeun teh bauna. Mun tong dileuwih sia. Kayak aing nu ditewakna mah. Sirek ditewak mah Dari tuduhkeun. teuing tuduhkeun ka operator aing ditewak mah. Kakang Iik nah hakeun antep cenah ditewak. Aduh. Si Akang ditewaknya. Naon? Habis si Akang ditewak. Tuduhkeun ka Magali. Ya ka mana karep sana ngomong teh. Aduh, ampun. Lain abong dongengnya kan. Heeh. Lain budak cenah nya. Budak keur aruli ne genep urang. Heuh budak zaman baheula zaman penjajah. Zaman Awewe beri lalaki. Zaman werit lalaki wungkul barudak umur 7 tahunan. tahunan orang. Nya. Barudak teh aruli. Naon? Lain katabrak belum dengekeun heula sia teh. Atuh tamat meureun katabrak mah. Da panjang kene teh waktu teh. Mana mun aing dipotong ku Pak Budi. Budak genepan kata. Dengekeun heula. Gampang. Teruskan kan. Laki genepan awewean eta nya budak aduh. Heueuh, ucan beger mun budak mah. Untuk kelas 1 kelas 2 SD paling ge meureun. Ai budak nu tujuhan teh cenah Pak Agul-agul. Pak Agul-agul dahar gitu. Da ai geus dahar teh tara si banyo. Tara kukumah sok diameukeun kana irung babaturan. Tah cenah aing dahar jeung naon ameuan ku sia. Ameuan jeung ku saurang teh. Aduh cenah euy. Maneh mah dahar jeung pinang tongkol abong bapana operator gitu. Heeh. Nya meureun di kota geus barang beuli urang nya. Sok cenah nu aing oge ameuan ceuk barudak saurang di teh. Sok. Aduh anjir sardencis maneh mah cenah euy. Abong bapana tukang beca. Minang ka kota. Tuh sok cenah nu urang ge ameuan sia. Ameuan ku sareng deui teh. Aduh nog asin jeung maneh mah euy dahar teh meuni mewah. Heeh, abong kana bapana tukang amplop. Heuh jauh nya euy. Atuh jauh-jauh diomong. Amplop aja tukang amplop. Ai nu saurang deui leungeunna teh dikatukangkeun bari unur-unuran cenah. Nah, kunaon? Da sieun di ameuan. Ngadahar naon? Sabab manehna mah daharna jeung kurupuk. Ari kurupuk. Pira ku ka ameu cenah aing mah. Nya bener kurupuk. Belenyeng cenah lumpat. Bebeja ka indungna. Ma. Naon cenah sia teh? Batur mah cenah silih amuan leungeun. Dahar teh nu bau sardencis, nu bau pinang tongkol, nu nog asin. Ujang mah cenah dadaharna jeung kurupuk moal ka ameueun. Ujang teh meuli nyeri teh hate teh. Hayang jiga batur cenah ka ameu leungeun. Jeung deungeunna dahar teh. Karunya eta budak. Heeh, karunya. Lain dibawa cenah ku indungna teh ka kamar. Suka teh ka warung. Heeh, wal cenah diwawalkeun teh kana naon diwawalkeun mah. Jig kitu sia kaitu cenah ameukeun ka baturan sia. Kumaha diameukeun teh? Oh cenah jauh dirigdi ge budak teh. Sok cenah leungeun aing ge ameuan cenah ayeuna mah. Di amuan teh ku baturan teh. Aduh, euy mana wajeng jamar roti cenah. Eta diwawalkeun. Meureun eta teh budak teh curugna teh diwawalkeun kana kelek meureun. Mungkin. Heuh apan meureun. Kumaha sia teh mah. Kami mina teuing. Entong di jero kaset hayang nyawa mengke di luar inda beus. Ya kami mina teuing si cek aing teh nyelakakeun aing teh mah. Nah sia teh ridho lamun aing geus teu payu. Hayang diberok. Alah ampun. Garilanya jar orang pisan dongeng baheula tarawoka. Cawoka urang cenah mah. Lucu, tapi lucu bener. Ampun. Genah seuring. Aya budak awewe cenah euy. Kumaha teh budak awewe? Naek ngala jamu air nu Pak Haji. Allah. Teuing Pak Haji Sidik, teuing Pak Haji saha. Bukan apa Haji benernya. Pak Haji. Ai eta budak teh teu make celana jero. Nya tereke cenah. Ai Pak Haji keur ngabaheuhai na teras cenah nya. Awas pisan jentre cenah karena tangga jamu. Ai budak teh lain disingsatkeun anu rokna teh dipake wadah jamu air. Meni lempeng pisan cenah kana beungeut Pak Haji. Nemrak meureun. Dedeuh teuing cenah itu budak nu sangsara.
karunya cenah meureun teu kabeuli celana jero nya ah teuing. Itu bekar kemana-mana. Heeh. Teuing ngeun cenah indungna mun teu. Itu cangkang rokokna katingali. Aduh, itu ruha kemana-mana. Aduh, kudu IQ-na Ai geus turun teh cenah budak teh dicalukan tah. Heeh. Nyai ka dieu nyai. Kuprak teh cenah. Si jamuna teh ragrag kabeh da ruas marukana eueuh Pak Haji. Ngadeg-deg budak teh atuh. nya ka perego ruas. Keun bae cenah nyai moal dicarekan cenah ku Pak Haji ka dieu. Yeuh mere duit yeuh. Pek bae jamu mah alaan cenah da keur naon Pak Haji mah nya. Mau dikoretkeun. Tak ieu duit bawa cenah 20.000. Atoh budak teh nya dibere duit kangge naon Pak Haji. Heueuh cenah ieu teh beulikeun kana calana jero. Ulah bubuli giri kitu cenah orat nya cu. Maklum budak nu sangsara. Dikuhileun. Heeh. Dirig-dig cu jamu cu naon datang ka indungna. Mak nyai dibere duit. Sabaraha nyai? 20.000. Kusaha? Ku Pak Haji. Nah kumaha dongengna? Kitu didongengkeun riwayatna. Ari ninggang ka indung panasan. Serius ieu mah dongeng teh. Panas ku milik budak. Mikir siapa peuting indungna teh? Cacak budak cenah dibere 20.000. Cacak budak can buluan. Komo aing nu geus ramueuk. Cenah isukna laan calana nu ngan hiji-hijina teh cenah. Anu geus kuleuheu teh lunge ka balong. Eta we da lauk teh pararaeh kabeh. We tak kuracun calana jero. Tadi seseh meureun geus sabaraha bulan teh. Nya. Make bau karbit. Isukna cenah ngala jamu we cenah pasti ka aing mah 200.000 merena. Cacak anak aing cenah teh buluan 20.000. Tereke naik anerok dibukakeun dilempengkeun pisan kana beungeut Pak Haji. Eta kumaha naekna? Eta we kana suku nu katuhu kana dahan nu belah dieu. Suku nu kenca dahan nu jangegang we kitu tah. Heeh. Gitu. Nya dilempengkeun pisan kana beungeut Pak Haji. Cek Pak Haji teh astagfirullahaladzim nepi ka burekem gitu. Caritana turun cenanya. Ka dieu nyai gebeg. Tapi eta mah gebegna gebeg acting. Atoh formalitas hungkul. Duh meh meureun dina hatena teh pasti 200.000. Tak geuning geus apa cenah oge. Heeh. Naon Pak Haji? Lain naon-naon cenah. Nya indungnya anak cenah teu dicalana teh. Muhun rumaos Pak Haji abdi teh jalmi teu gaduh. Tah cenah bawa duit 1.000. Ngahuleng awewe teh. Sedengkeun dina hatena dina cita-cita teh 200.000. Ari ieu song teh 1.000. Kangge naon cenah Pak Haji? Beulikeun cenah kana sirlet kurud. Ulah ramueuk teuing. Tah nu matak ulah panasan ieu rupanya. Tatangga kabeli TV, tatangga kabeli mobil, tatangga kabeli sawah. Kudu alhamdulillah ulah nyebut ngaji monyet. Ya, kudu milu syukur cak kitu. Ayo arek balik deh ah. Akan. Bukan ngadongeng deui si Ari. Dongeng enggak capek enggak. Cantik di aluna